banget. Apa? Kalau kuning gua kalian neng ayeuna pangkhusus dengan jatuh rame hidup nanti apa hidup enggak neng apa biasa ngajalankeun rumah tangga biasa ngawujudkeun rumah tangga di sakinah mawaddah warahmah hidup nanti apa silokana ya upami pamegat nuju emosi sok kami kasulutku jantan istri ya ulah dilayanan kudu silih kaledan ya tah seuneu teh dina harupatnya ya saya sekedap ini lagi sisi pantai yang turunkan ya lagi lurungannya kenana di ieu amarankeun dilebetkeun ditiriskeun di pareuman ya pareum ya teh moal aya papaseaan nya neng ya teh moal aya papaseaan upami silih elegan tos pareum cara klik cepet dik masih masih mana atas asa kaliwat cepet deh harus ada ayeuna potongkeun kuduaan kaliwat mah potongkeun kuduaan nah piceun jauh-jauh ka poker sing teuing hiji dua hiji dua tilu alhamdulillah bade nincak endog ayeuna ge nah ieu endog teh silokana upami endog mah gampil pupus sensitifnya ieu teh gampangnya si tiasa ngayunkeun nya oke silokana beuteun endog teh mangrupi bakal turunan ya cikal bakal turunan mudah-mudahan neng sareng aa payun-payun tah gitu neng rada makan sekedik siap angkat hiji angkat sampeuna hiji kahanape dua hiji dua siap satu dua iya aduh atos pusat atos ulah wala diamuk kok atos pusat kok ulah lebatkeunnya kedah di tiwas ayo sayeuna neng cepet neng wasuh nengna beku ieu mah silokana yen jadi bojo tetep kena ngabdi ka di janten caoge nya sok upami atos teh kena di wasu upami atos di wasu kena di lap aya tisu nganggo ieu aya alatna nah aya mohon tah ieu mah lumut nya nengnya teu kenging ku kekeset karunya komo ku spray mah kena nyeuseun ya siap lebatkeun aya bersih mah nah ayeuna ieu tina taneuh didamana ieu teh nyamutkan ka urang yen urang oge didamana awalna tina taneuh janten kan ieu teh dulur sabrayna maksudna urang emut bapak urang oge bakal boleh ka jati mulang ka asal janten taneuh nya eta nu mari kedah berbuat kasayang bade cepeng buduanana ieu sok bade dibungkuskeun neng bade nyepeng nu mana nu panjang luhur hah hoyong handap hoyong handap luhur sak handap leres sok aduh hoyong nu ngagurayot alah sok cepeng aja mending nu luhur neng eta sakeun kitu alah ya cepeng berdoaan ieu teh silokana urang dina ngarumah tangga kena diwujudkeun ku sasaran kerjasama nya sok digoyangna kerjasama gawe bareng sip digoyang 1 2 3 aya digoyang ayo di atas ka luhur digoyang deui ya di luhur digoyang di luhur goyang hiji dua di belakang tukang kenanan nu pasang hiji dua ya
Alhamdulillah. Alhamdulillah parangko. Ya. Lain saya bandaya lajeng panganten menuju di aping ku Pagerayu menuju ke tempat mamahna calik dina kursi. Mamah ke apa mah geula? Mamah we. Mamahna mana? Mamah besan apa na? Apa na? Calik Pak. Mayun kami datang ruangan jalanan kos resmi jatuh perang Allah. Banget. Apa? Aduh, kuning gua taksi. Kalian neng ayeuna kos resmi jatuh perang. Hidup nanti apa? Hidup enggak neng apa? Biasa ngajalankeun rumah tangga. Biasa merujukkan rumah tangga di sakinah mawaddah warahmah. Hidup anti akhlak tari badaya. Tari badaya. Ya, panganten hatur nuhun. Alah. Tuhan. Tuh. Ibu panginten. Dengan upacara Sunda mapak panganten garapan sanggar selisih karbukiwan siapunten dina sagala rupi kakiranganana
Lumayan ditutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cak. Ya, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, masih tahan gaya bebas, yuk, 1, 2, 3, tahan.